aula mastumun nisa. Imam Syafi'i mah ijtihadna nafsiran aula mastumun nisa teh lamun senggolan matak dina sapina iltiqau basyarotai rojulin wam roatin eta teh istimbat hukumna tina aula mastumun nisa. Ari Imam Abu Hanifah mah ajamaktum, jadi jeung pamajikan teh teu batal wudu. Ari ada kulit tungkul mah kecuali lamun kikuk-kikuk. Jadi Pak Ilyas teh meureunnan tos wudu ningali bojo meureun asa rada gamulang beda tos ibak. Pak Ilyasna tos wudu akak kamar heula we sakedeung makanya rek ka masjid. Tah saur Imam Abu Hanifah batal ari kikuk-kikuk mah gitu. Imam Syafi'i nyandak anu tengah-tengah entos we aula mastumun nisa makna lamasa senggolan ada kulit. Mataku Ibnu Hajar Al-Haytami didugikeun di ku Syekh Nawawi Al-Bandani dina Safinatun Najah Kasyifatus Saja ao wasani naon kaituna teh geuninganan iltiqau basyarotai rajulin wam roatin. Mata dina Fathul Muin teu sah ngamakmumna madhab Syafi'iyah ka madhab Hanafiyah lamun katingali anjeunna tos ada kulit jeung bojo, sabab di mata urang keyakinan urang eta teh batal wudu. Paham gitu? Ieu ngajina rada intelek seutik ka kiai-kiaian. Moal rame lamun ku kiai mah nya kitu asa malikeun nu baheula. Tapi lamun cek awam mah pasti marahan tong teu rame ngajina ge. Aing mah ngaja mah ngaji rame ieu ngaji di pesantren. Urang nyambungkeun di pika mama bari teh can pinepi ieu teh. Can pinepi. Encan, heula ada kudu nepi. Tiluhur lah mapain ulah teh hanapa lah moal ngeunang. Teras deui Quran ta Quran. Nomor kadua aya di Quran keneh. Kudu make kias atuh paneuri kias mah. Balik deui. Nomor kadua anjeun kudu apal kana bayan nabawi. Mun hayang apal Islam kudu apal kana bayan nabawi hadis. Hiji aya hadis mutawatir marawahu jam'un an jam'in nu ngabejakeunana loba bari teu ihtimal kana bohong bener pasti. Nomor kadua aya hadis masyhur. Nomor katilu aya hadis hasan aziz. Nomor kaopat aya hadis ahad opat. Hiji hadis mutawatir marawahu jam'un an jam'in siga innamal a'malu binniyat anu katalah ti baheula ku sararea jangan eta-eta katalah hadis ge hiji eta teh hadis teh mutawatir. Kadua aya hadis masyhur. Katilu aya hadis hasan atapi aziz. Nomor kaopat hadis ahad anu rawina teh perseorangan. Rawi hadis diteliti ku Imam Bukhari. Kade loba jelema anu ngomong mari kembali pada Quran dan hadis. Ditanya siapa rawi hadis yang paling hebat? Imam Bukhari. Orang Wahabi laleng nih. Cek aing teh Bukhari teh Imam Bukhari teh lohina di Bukhara eta teh ngamadhab ka Imam Syafi'i sia teh goblok. Kade Imam Bukhari dina fikihna ngamadhab ka Imam Syafi'i. Imam Muslim ngamadhab ka Imam Syafi'i. Ayo rek imam nu mana deui? Sok pinter hirup Bukhari Muslim sia teu neuleuh dina jilidna keneh Asy-Syafi'i madhaban. Dina kitab Manhajud Dawin Nadon nu dikarang ku Syekh Khatib Sambas. Syekh Khatib Sambas teh anu
ngahijikeun toriko Qadiriyah wan Naqsabandiyah, dihijikeun satu toriko disebut Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Toriko Qadiriyah dikirna jahar, Naqsabandiyah dikirna khafi. Aya kitab namina teh Manhajud Dawin Nador tentang mustalah hadis. Pamalikun ala tariqati Umar wa Syafi'i ala Abi Bakrin Abar kada ala Utsman Najlu Hambali kada Abu Hanifata ala Ali. Nyambung ke sahabat. Imam Maliki dina pikirna itbana ka Sayyidina Umar, Imam Syafi'i ka Sayyidina Abu Bakar, Imam Abu Hanifah ka Sayyidina Ali, Imam Hambali ka Sayyidina Utsman. Nu tuturkeun ku urang teh tah ari pangersama mah ngamadhabna ka Imam Syafi'i. Punten nu ngalaman di mama ngaos, mama sok salat subuhna kunut teu? Dupi mama sok kunut tara salat subuhna kunut, berarti mama teh ngamadhab ka Imam Syafi'i. Lamun ngamadhab ka Imam Syafi'i dina pikihna eta teh itba nuturkeun ka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Paham bukan itu nah, sok jadi kudu apal sanad teh eta pan. Ma'asyiral muslimin, tah apal we kana Quran jeung hadis cukup henteu? Teu cukup. Belajar Islam teu cukup ngan ukur apal Quran jeung hadis. Akal ge kudu dipake. Lamun akal babarengan sepakat ngaranna ijma atawa konsensus. Lamun akal perseorangan tapi jadi hukum ngaranna analog atau qiyas. Hiji-hiji urang papari deui. Ijma, kesepakatan para ulama, tapi lain sepakat rapat ngariung kieu pan tertulis dalam kitab-kitabnya para ulama. Imam Syafi'i ngarang kitab, aya kitab Ar-Risalah nyieun surat Al-Imla 300 halaman. Eta teh ngirim surat ka gubernur, da gubernurna nanyakeun Islam. Dadak we nyieun surat 300 halaman. Ngaranna kitabna Al-Imla. Mudah-mudahan aya santri ajengan anu bisa nyieun surat 100 lamar, botak-botak Rusia kabehanana. Imam Syafi'i saking pinter-pinterna. Sahari Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Sa'ib bin Abdu Yazid bin Abdul Muthalib. Jadi Imam Syafi'i sanes Habib, sanes dzurriyyah Rasulullah, tapi tunggal mbahna di Abdul Muthalib. Lamun Kangjeng Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Udad bin Hamaisah bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Kidra bin Ismail bin Ibrahim. Katalar tuh aina tekeun da kagok teu becus dengi kana dengi jam sabaraha yeuh nah teh hiusan ge can dugi ka mama can ngadudah kitu papai heula tuh. Saur Imam Syafi'i teu cukup belajar Islam ngan ukur Quran jeung hadis hungkul, akal ge kudu dipake. Tapi kade akal dan nu bijil tina ilmu. Ari akal jelema goblok mah da kana radikal ka dituna. Akal anu babarengan ngaranna ijma atawa konsensus. Akal nu perorangan ngaranna kias. Contoh, lamun urang hayang sholat maka jeung ngomong
Mari kita kembali pada Quran dan hadis. Semuanya ada dalam Quran dan hadis. Bohong. Bohong. Dina Quran ayat salat 5 waktu. Dina Quran ayat perintah salat nama 62 kali. Perintah salat, aqimus shalah wa atuz zakah wa yuqimun shalah wa iqamis shalah 62 kali. Tapi Quran teu nyarioskeun salat 5 waktuna. Ke 5 waktu di mana? Hadis. Furidos alaikum khamsu maktubatin ad-duhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Dipardukeun ka aranjeun 5 kaparduan. Duhur, asar, maghrib, isya, fajar, subuh teh. Ku hadis. Quran, hadis teu nyarioskeun parduna aya genep parduna wudu henteu. Malah syarat sah salat, rukun salat lain produk Quran, lain produk hadis. Dina Quran mah alladzina manidakum tamila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum terus kemarabi amsau bi rusikum wa arjulakum. Dina Quran. Tapi teh nyaritakeun wudu nya. Ngalamun anya rek salat teh kudu ngumapameun teu usap sirah terus panangan kumah sampean kumah eueuh niat. Dina Quran teu nyarioskeun ari paduna wudu eta di perkara hiji niat teu aya. Di mana atuh eta ayana rukun salat? Ijma, konsensus para ulama sepakat parduna rukun salat teh sapinah mah 17 sabab tumaninahna dipisah tumaninah dina ruku wa tumaninah tupi wal iktidal wa tumaninah tupi wa sujud wa tumaninah tupi terus deui wa julusu baina sajdatain wa tumaninah tupi. Sedangkeun dina Fathul Muin dibejakeun 14 sabab tumaninahna digabungkeun anger-anger kene. Ma'asyiral muslimin, cukup ku eta henteu. Teu cukup ku ijma, aya di kias. Kias aya 8. Baca Surah Munawwaroh. Ada jitu. Aya kias burhani fakta, mantiki, syikri, jadali, istiqra'i, aulawi. Kira so. Kias burhani, kias fakta. Dina Quran nu diharamkeun teh khomer. Nah, arak, sabu-sabu haram teh. Aya dina Quran. BK, ganja, heroin, magadon, diazepam, alpajolam, inex. Wah, dina Quran eueuh. Dina Quran manu aya ge khomer. Atuh lamun eueuh dina Quran berarti halal, berarti sabu-sabu halal, berarti ganja halal, BK halal, alpajolam obat tugelo halal. Gak bisa. Aya kias. Hada muskirun wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun yuntiju hada haram. Ieu perkara teh matak ngamabokeun lamun teh mas lain sakur-sakur nu matak ngamabokeun eta teh jenis arak. Sakur-sakur arak haram, berarti ieu perkara teh haram. Nuduh urang teh kana hiji perkara. Kias. Aya kias aulawiyah. Dina Quran Allah teu ngalarang neungeul inung maehan inung. Teu aya. Aya ge pala taqul lahuma uf wala tanharhuma, ngaheupkeun ulah mangkarat ulah. Umar kitu berarti neungeul meunang. Meureun kitu.
Jadi lamun ambek kaidung tong loba carita tuh nya coba lamun teu make kias ieu goblok sia teh lain kitu maksudna jangan kehe monya teh ieu bukan nyarekan kitu da imah depan monya teh sia nyurahkeun Quran gagabah cacakan sentak sengongor ka inu motong cariosanana ge geus ulah komo neungeur ngaranna kias aulawiyah kias leuwih utama kias cacak-cacak eta teh nya cacakan nyentak ulah komo neungeur model Kangjeng Nabi Adam wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah sebenarnya wae ingat deui wala taqraba hadhihi syajarah tadam kade tangkal ieu mah tong dideuketan berarti di dahar mah meunang selain kitu cacakan deket geus ulah komo metik cacakan metik ulah komo ngadahar kunaon ari kholdi make dicaram Allah di surga teu nyiapkeun kloset sakabeh katuangan surga moal aya nu jadi tai nu jadi cikiih kabeh jadi kesang kecuali buah kholdi mah bakal hayang kieu hayang ising sedangkan di surga eueuh kloset mun Adam ngadahar buah kholdi berarti hayang ising sabab di surga eueuh kloset wayahna we hayang modal mah di dunia kitu teh jadi ulah ganas teh juga nunggu goreng Nabi Adam kayak gitu mah kana bab ngising teh naon nya emang aslina gitu pan di surga teh aya beureun kubul jeung dubur mah aya naon atuh gunana dubur liang tai paragi itu tunggul nu seungit teh itu ahli surga teu percaya nyobaan sapae heula jeung masuk ka surga aing rek kitu ti diaman Gus ya mun bau panteu da itu di dunia ka ameu ka ditu terus ai kubul paragina kubul eta paragi ngaluarkeun cai nu raos sungkul nu pepelengkungan kana awak cangkeng teh galali nu puluh-puluh si mutra beung bantah racel ngaluarkeun cai eta nya teh teu eling tanggung jawab Pak Ilyas tara aing geus make teh boro-boro mangumahkeun mangrubahankeun ge tara suara ku sireum sabodo teuing dirisakeun ari butuh dewe engke keur teu butuh mah direret ge tara put geuleuh aing neuleuhna oge hek gula hek calana plus berputarasi deh monyong deh tah kubul mah paragi kitu unggul aya kias aulawiyah kadenya tadina Islam teh kudu apal kana kias kakara anjeun bakal apal kana Islam tah eta teh karyana Imam Syafi'i ngahijikeun adillah naqliyah sareng hujaj aqliyah. Dua, aya ulama berpendapat berilmu dina bidang ilmu kalam, ilmu tauhid sami ieu ge ngahijikeun antara akli sareng nakli. Saha? Imam Abil Hasan Al-Asy'ari sareng Abi Mansur Al-Maturidi. Saur Abil Hasan Al-Asy'ari urang ieu kabeh lain aya tapi diayakeun kusaha kunu aya saha nu aya hiji zat nu memeh aya lapan aya mantena parantos aya samemeh aya lapan aya zat mantena parantos aya malah admarud domair pang domir-domirna isim domir nu dibalikeun ka Allah subhanahu wa ta'ala kata ganti nu dibalikeun ka Allah sok jelema legek anak semacam sia ka aing tenggulan ku aing PT aing teh modal abadi teh anakna
tuh siap punten angta maneh podaran sia ku aing wah ku aing ieu tong kudu di podaran da pae sorangan hua atawa hia kangen sama si dia eta mah pangasajengan ti Citawa ketika kangen sama si dia punten Kang sono ieu teh heubeut teu ngeleng ketika kangen sama si dia dikabulit pakulit nu sare teu kangen sama si dia Kang ana angta hua kabeh ge bakal maut nya bakal teu aya kecuali anakna Allah angtana Allah huana Allah innani anallah anakna Allah mualkeun aku maut abadi la ilaha illa anta angtana Allah abadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum huwa ana Allah huwa anu abadi selain eta domin nu dibalikeun ka jelema mah kabehanna ge anta ana huwa kabeh ge bakal eueuh nu moal aya eueuhna mah domin nu dibalikeun ka Gusti Allah jadi urang mah lain aya tapi diayakeun urang manifestasi dari yang ada ayana urang jadi dalil kana ayana Allah subhanahu wa ta'ala eta asyariyah